Di akhirat pemajikan orang neangan orang minta pertanggungjawaban, goblok lain nyapaatan ka orang nyiksa. Pikir kotak sia sing hades ya boga pemajikan daripada sia ganggu ku pemajikan mending neangan deui ka neraka geus lah. Ulah sok dekat kitu belon. So geura si lulup setik, si lulup itu rekat ngaranna. Itu rekat ngaranna. Jijah pikir ku otak. Pikir ku otak. Urang teu eureun-eureun. Ngurusan nu kos karari itu bae poho ka tahajud, poho ka maca Quran, poho ka maca sholawat, kaganggu ku mobil, ku motor, ku pemajikan. Embung dipake ka bendu ku pemajikan mending mun di akhirat nyapaatan horeng nyiksa ka urang. Maning kuari kurang disiksa. Deres saya boga pemajikan ngadukung ka urang maka kula mandek-ndek ngahidmat bae ka kakak. Ya kakak mah tuh pan ngaji bae kadanan, kula mah tuh nuturutan kakak mah ka hakamat zikir tahajud jeung sakula malah dek ngaladenan kakak bae sugan bae di akhirat kula kabawa. Deres sama nu kitu mah. Deres sama kan tiis sama kan hati tiis. Ya lain gitu pan. Urang keur maca Quran ka pegel pangurutankeun. Bener ge ibadah sarua ibadah. Lain deui. Geus hukum geus ieu puyeng ka ieu. Pencetan. Aju ngobrol bari pencetan teh. Oh, tadi mah aya bi anu kongkorong anak. Potonganana anyar deui sakena. Meulina di mana cek urang teh meulina? Di toko anu. Aya kene aya Kak. Aya Kak cek urang teh. Teu jauh ngobrol ti kongkorong gelas teu kieu Kak. Kula hayang bisa tahajud cara kakak. Kakak mah kadeurna osok tahajud bae. Kula bere atuh jampena Kak supaya kula tahajud. Cadu datang ka anu ngomong kos kitu bae ge. Monyet jangan ke jenggok uang otak siap pikir ka dieu kaganggu sabaraha taun sia ku motor ku mobil ku pamajikan paeh tinggalkeun rugi ka bina-bina nu tadina ku urang diusapan dikumbah digosokan poho ka Allah nyata korenganan jadi siksa di akhirat. Ditafak